kuring nangis ngeureunnan kana nyopet teh bulan puasa kieu mah isi dosa. Kuring ya sarua. Tadi isuk-isuk mah kapaksa nyopet teh. Sekali hungkul. Tadi Ngeureunnan atuh era kapaksa bos ieu mah. kapaksa kumaha? Nya tadi teh isuk-isuk balanja kolekeun dititah ku emak ka pasar. Tuluy ningali ibu-ibu poket nate nolol di tasna. Kapaksa we dicopet. Aduh, mane aku bener aing lah. Contoh atuh ye aing. Salila bulan puasa ieu mah kuring secara nyopet rek loba ngadoa. Ngadoa naon, Bos? Heueuh ngadoa. Lamun urang maot hayang asup surga. Alah si bos mah. Salat tara, puasa tara, mabok unggal poe, nyopet unggal jam, tapi hayang ka surga. Emangna si Obos boga kenalan orang jero? Hikmah Ramadan teh nyaeta urang tiasa meningkatkan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah di antawisna anu kewajiban orang sadaya nyaeta saum dimulai sahur tepikeun ka magrib insyaallah mudah-mudahan urang dikiatkeun dina saumna oge ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Oge hikmah bulan Ramadan teh salian mutakwa ka Gusti Allah urang sadaya oge urang melatih diri supaya lebih sabar, supaya lebih ngontrol hawa nafsu. Margi dina puasa orang tes sakedik nya matak ngabatalkeun puasa lamun orang hawa nafsuna teu kakontrol. Tah hikmahna bulan Ramadan ieu ku berkahna puasa orang tiasa ngontrol hawa nafsu. Bilih naon? Bilih teu kakontrol mah engke batal puasana. Tah mudah-mudahan hikmah ieu anu diantawisna sasaeutna seur hikmah bulan Ramadan teh ngan diantawisna urang ngabahas nyaeta hikmah Ramadan tadi takwa ka Gusti Allah, oge ngontrol hawa nafsu, oge urang tiasa kalebet hikmah Ramadan teh hidup lebih sederhana. Naon libur sederhana? Hidup anu tadina barang tuang di siang sagala dihuapkeun, sagala diemam, sagala dihuapkeun, tah ayeuna mah eureun heula. Sahur paling nuju malas-malasna pantuang teh tah tiasa sakedak-sakedik atuh buka nya kitu deui sakedik heula anu manis-manis heula atawa anu telat langsung kana cai herang tah eta di antara hidup lebih sederhana teu royal tapi bermanfaat kanggo urang dina ngarongkeun hirup dina sasi Ramadan ieu urang tiasa lebih sederhana, lebih tidak berpoya-poya. Mana cik ningali geus nyopet tadi teh? Yuk. Aduh, mana maku harunya eta ibu-ibu copet deui maneh dompetna. Cik, sih naon we ieu teh? Anu saha, Bos? Cicing, kudu ge keur baca ieu. Kenal mana Ji? Mbak. Terus di mana, Mbak? Tas di pasar, balanja kerbuka. Tapi terjadi, da pas mayar duitna eueuh anu nyopet. Dikasebeuleun copet teh. Bulan puasa kieu kudu nama ibadah, ieu kalakah nyopet. Teu janten atuh mah balanjana teh. Nyante atuh daur duitna ge dicopet. Ari eta naon di tukang disumputkeun? Ah, sanesna naon, Mak? Cik ningali mak. Loket saha? Loket haji, Mak. Nah, loketnya siga loket awewe. Cik tadi ningali mak. Ulah, Mak, izin. Ningali mak. Yuk. Ari eta naon disebutkeun?
mak. Anu saha? Ngaji atuh. Ningali cek mak. Guru. Palingan asa apa loket di kesina teh? Mana yang nyopet sih? Sanes abi mah. Dasar budak loraka. Inung soraka